Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam. Amel punten tiasa teu abdi nuhunkeun maktosna kanggo ngawawancara. Naon sih anu dimaksud hobi teh? Mohon nambah. Menurut Amel, naon sih anu dimaksud hobi teh? Ari nuhunkeun abdi mah hobi teh nyaeta mangrupakan asanapi kegiatan nu di mana lamun urang ngalakukeunna urang teh ngarasa resep asanapi dina. Oh gitu. Terus naon sih hobi anu ku anjeun diresep? Abdi gaduh hobi olahraga terutamina kana bulu tangkis. Kunaon Amel bet resep kana olahraga? Nya abdi resep kana olahraga sabab olahraga teh tiasa nyieun awak urang jadi sehat sareng henteu gampil kakenaan penyakit. Oh, seperti itu. Terus di mana Amel biasana sok olahraga? Atanapi main bulu tangkis teh? Di sekolahan, tapi abdi oge sering main di lapangan sampai saben bumi abdi. Oh. Ti mulai iraha Amel gaduh hobi olahraga terutama kana bulu tangkis. Lumayan tos kami kinten-kinten pas abdi SD teh nih. Oh, gitunya.